Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha asal usul lembur urang tiasa dinamian pasangrahan? Saur sepuh kapungkur mah matak dinamian pasangrahan teh ieu tempat teh kapungkur teh seueur anu singgah sapertos orang-orang Belanda, orang mana resep calik di dieu teh, raos calik di dieu teh, teras dinamian we pasangrahan. Ai pasangrahan teh hartosna teh tempat peristirahatan, janten ieu lembur teh dinamian kitu teh kusabab kapungkurna seueur anu istirahat di dieu. Teras lembur ieu teh merenah dianggo istirahat sareng dimaksad mudah-mudahan ieu lembur teh janten lembur anu raos, dianggo calik, dianggo cicing, dianggo segala rupi orang dieu kitu matak dinamian pasangrahan.